Bismillahirrahmanirrahim. Anu yati panagas sumping nuju kapal bagas datang. Sehingga beli kapal sumping kendang ngajutang kapal datang. Weye menang kabungahan, weye menang kabagja. Weye Hasmen jadi si. Alhamdulillah wa syukurillah. Dengan ayeuna aki kapapancenan pikeun mapak anu kaset ngaren parengan. Biru dewa kawadaya anu bungsur dikahiakan. Bagi sudah saruk-saruk gula menekung bermaha anu nya brata kahian masuk. Nutur galur kaluhur anu ngambil pati hurik na ieu. Cek kurang satu rumahmu kabur saya sama sama bulan awas ian patingal karati bumi pating polisi kula di awas
raja Muhammadin Allah. Islam kita Al-Qur'anul Karim Muhammad ya Rasulullah. Allahu Akbar. Sakitu raja ya, mudah-mudahan sapa mulut kinuan sapa nejatina kanan kaya halangan dua sor-sor kajuru baca ayo kurang papat kurang bagiakeun dina waktu ayeuna. Ari cing tukang gedang teh ari ngabelagu teh meni sok ngaraca gue terus. Karena aya eureunna. Komo aya tukang kaca ieu mah dulu we asa dihayunan. Alhamdulillah wa syukurillah aki tiasa nebangan ka urang mana ieu teh urang. Bapak Devi Arisani Ibu Komala Sari sareng ibuna sareng bapak naon teh tingali. Parantos daun gitu acan parantos ya. Parantos adiangan biasa deui silaturahmi jeung si saha nya eta teh kisiung jeung si Ning teh di mana si Ning teh ayeuna teh. Dua kilo obat naon Nini Beb di mana Beb Beb ayah si Beb naon aki aduh Beb di mana ari Beb
Atuh bebek teh akan bebek langgang kene. Ayo, wae dikali diisuk dengan tadiyo. Iya orang bagyakeun ieu si teteh sareng-sarengan tinggal mani kos garayan kos garanteng kos jaranti. Heeh atuh aki bebek kadinganya. Neng naya gos, 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 naya gos. Ini hayang dipiring atuh pakai lagu. Lagu nate daun suka boleh? Boleh, boleh, boleh daun suka. Ayo, ayo, cus naya gos. dia mah kayak 50 dan yang 47 hari itu ini tadi itu aki kumaha diri orang teh biayanya kapegat di jalan teresan silaturahmi yang dari kapayun kan wae itu belum dilakukan aki kurang silaturahmi da ibu besan bapak besan mangartos terus aki ayo apa yang sekarang ayo ini kurang lagu ucapkeun aki assalamualaikum ibu Assalamualaikum ibu assalamualaikum Assalamualaikum kan bae da cek mang neneng sok rek dicium rek kumaha aja mana
mah kahayang na, aduh lang itu teh. Tinggal bapak biasa dikasih bapak. Misalnya jadi hari itu. Jika aki gagak nama atuh ini. Bapak anjir bapak. Ibu damai. Damai. Bapak kedai. Ibu pernah kedai sarang ini. Dengan ayah ya di bapak biasa. Alhamdulillah. Bapak tak balik ke mama. Kamu kerja ada balik ke mana? Ibu, apa deh? Kalau gitu ibu ya. Atur nuhun ibu sih ada satu laku ibunya. Aki, ibu besan, bapak besan atas. Piraku ibu hajat di bapak hajat tak era. Yo, Itu ini cincin urang-urang kan itu silaturahmi ke bapak hajat. Ibu hajat. bukan surupan aki sama di. Sok. Dipilih. Bu hajat 200.000. 200.000. Bapak hajat 300.000. Oh, mau 300.000 teh. Pengantin 500.000. Kajajan bisa juta. Aduh, pilih anu mana? Assalamualaikum. Mudah-mudahan jeung geus jeung kasep udah ngambahin sagara rumah tanggana sing jantan keluarga anu sakinah mawadah warahmah kacai jadi salewi kadarat jadi saloga kacai sing getol mandi kadarat sing getol salat anu tos nasihat kadiri oge kunini didoakeun sing kagetosan kudu langkung-langkung tur sing lebat ka syurga Allah Subhanahu wa taala anu teu acan nasihat ge kunini didoakeun lagi sing dipasihan rezeki tur sing lebat oge aki lebat angin aki siapa Masuk angin wae. Aki kan dia Caarni ngerek nyawer Caarni ya Balik awal lagi baca dia balik kuli cenaki sarua Coknya, kurang baik kau sok atuh ah sok jaga kurang kau cai bebedek
Yuk terus lanjut terus. Ke bapak. Teteh. Yuk terus. Ibu. Ya terus. Ibu Ramana. Oh, Bapak, kan Ibu. Silang. Enggak silang. Ibu kayak Ibu, Bapak kamu. Iya. Sip.
Syukri lagi bapak ibu kita sebuah dengan sadayana. Ratina gelaran upacara mapak pramuka. Kerabat pilih kudus ini. Bila selamat menciptakan sekepuan terdampung. Hirang sinalang langkung nagara tawak ikutku. Barakallahu kalau barakali kalau jamaah bainaku masih hoi. Karena kita kedunia sana surah kita sana wakina ada batar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. nampah teh sanes bobodoan hapunten panginten da candi teh tuna harta tuna harti sanes bobodoan atuh eta cenah katingali aya jingjing bawana sakedik eta mah panginten kanyaah tinu janten sepuhna hapunten supados dipangpaatkeun wae dijantenkeun barokah eta cacanakan mugi wae ditampi ku bapak oge ibu sadayana di ieu tempat kalawan mudah-mudahan dina bahtera rumah tanggana sing panjang yuswa oge sing panjang jodohna malih mah panginten anjeunna teh di Sumedang ge seueur Pak Ibu anu langkung anu sae tapi panginten mungguhing jodoh pati bagja cilaka tah ieu panginten jodohna cep sani teh koyong ka urang dieu anu kapilih di Sumedang mah teu kapilih panginten Pak anu kapilihna di dieu alhamdulillah urang doakeun ku sadayana di mana anjeunna anjankeun bahtera rumah tanggana sing panjang rambut sing panjang umurna oke sing panjang rezekina atau didamelna mudah-mudahan sing dipikanyaah ku dununganana oke rezekina sing digampilkeun oke hapunten sadayana panginten simkuring di tempat teu panjang lebar atuh da panginten nah kadinya keneh wae dipanjangkeun karunya kasih ibu diponokeun bener karunya kasih bapak sakitu hatur nuhun wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ngahaturkeun ka kesepuhan anu parantos mewakili kanggo acara Seren Sumeren utamina panganten Cepsandi ibu nyata wakil sesepuhna alhamdulillah eces genre pondok montok katos kurang sadayana bapak-bapak ibu-ibu hadirin anu kami dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala tangtosna aya penyerahan tangtos aya penampian kuasa kitu mangga kanggo penampian di pihak nyata sesepuh panganten istri kanggo mewakili oge mangga badhe sumakeun ku Bapak Haji mangga waktu sekalian kehormatan anu salalu asana lah parantos karsa rurupaheun di tempat simkuring kalintang ngaros bingah amarwa sata suta bingah kagiri-giri kehadiranana wargi kehadiranana wargi sadayana dina ieu waktos mudah-mudahan ku ayana kadang wargi hadir di dieu anu kalintang seueurna ieu sing janten wasilah doa kangge ka praputra urang anu ayeuna alhamdulillah parantos tepang jodohna anu mung tisagedengeun ka bingah ieu nadasi hapunten saageung-ageungna wirehing tangtosna di dieu seueur kakirangan utamina dina panampianana tata kramana tata bahasana anu tebih tina utami panyayogian tempat panginten mung sakieu kaayaanana nadasi hapunten saageung-ageungna kalebet panginten engke dina jamuanana mudah-mudahan ulah ngirangan rasa bingah urang nggoning ayeuna ngadeudeu rasa syukur ka para putra urang sadayana anu salajengna panginten tadi parantos kadogi kasepuhan ge panginten ieu teh da alhamdulillah anu pokokna mah akad nikah secara syar'i agama parantos dilaksanakeun namun urang teh asa teu afdol pami teh mah acara
seret sumaren anu janten parantos tradisi budaya urang kami teh dilaksanakeun atuh kukituna alhamdulillah tadi rupihal anu parantos kadugikeun kalintang kahartos etes jentrena di antawisna panginten ayeuna nyangakeun ieu Jang Sandi. Insyaallah Jang Sandi parantos ditampi Bapak, bahkan panginten sanes mungkul ditampi kuning Miss Aniana sanes mungkul rengsekeun acara cacana. Ketas beres ya, ketas beres. Satu dua. Ada apa yun? Sip. Yuk satu dua. Yuk simpen heula di kursi nih. Dua pandangan. Ama iki, ama ke pundak iki ya, pundak. Yuk deket tanda yuk. Yuk tangan. Sunci karena. Yuk siap. Satu. Dua. Ibu-ibu kalau siapkan nah ibu-ibu ke sekolah Di bahasa dangdi ngawakilan di Neng sang Tia Olon oge ka ibu bapak nu geulis jeung nu kasep jeung janten keluarga anu sakinah mawaddah Bebas. Terus share bebas tadi kayak lah. Bismillah ngawitan muji nyebat asmaning pangeran disim abdi kanjeunna nyangakeun pundi tine jadi sakit pamajikan runtuh sadayana margi hoyong sabul kapun itu isun kedua anak di sepuluh sadayana ipun itu ngajalan ke rumah tangga cinten ke rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah amin ya rabbal alamin Al-Fatihah galur dikeruhun kaprawali ditinggalan ini aki gawaris kabudayaan gede sudah pikir sulung gambaran siapa diri biru polo kajun bawa diri singa tariti
Lugai di singa Mona hayang selamat diri di dunia umum bara Bapedah mah sing rapi Rapi nu sambul Pengen ini ya. Dagang Kuat pakai murah balilah Surga mah jadi